Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala nutos masihan urang sadaya kanikmatan sareng kasehatan. Sholawat sareng salam urang panjatkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, ka para sahabatna sareng urang salaku umatna. Abdi di dieu bade ngajelaskeun tentang pentingna akhlak sareng moral. Akhlak mangrupikeun tindakan anu parantos dipelak dina hiji jalma, sedangkeun moral mangrupikeun istilah anu digunakeun pikeun ngawatesan kegiatan manusa ku nilai-nilai anu sae atanapi goreng. Dina kahirupan sadinten, urang kedah tiasa ngagaduhan moral sareng akhlak anu hade. Sebab upami urang henteu ngagaduhan moral sareng akhlak anu hade, hirup urang bakal kirang tenang. Conto kalakuan moral sareng akhlak nyaeta ngahargaan guru, ngahargaan kolot, ngahargaan batur, sareng ngalakukeun kahadean ka saha wae. Penting pisan pikeun urang tiasa ngajaga tingkah laku sareng omongan urang supados batur henteu nyeri hate. Kusabab akibat urang nyerian hate batur, urang tiasa henteu ngagaduhan rerencangan. Sateuacan acan nangtoskeun batur leres atanapi lepat, urang kedah tiasa nangtoskeun diri urang sorangan. Janten tibatan eta hayu urang sering nintenan diri urang sorangan, jaga omongan urang sateuacan acan nyarios supados batur henteu kasinggung ku urang. Upami urang hoyong dirawat ku batur, urang oge kedah marahmay ka batur. Eta sadaya ti kuring nyuhungkeun hapunten upami aya nu lepat anu dihaja atanapi teu dihaja. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.